Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil haqqil hamdi al-munajjali an-naqaisi kulliha. Wa syukru lillahi subhanahu wa ta'ala al-ghaniyyil karim. Alladzi malau quluba ibadihi al-muqarrabin akhibaihi bi nuril ma'rifah wa nuril iman wa nuril imanil haqq hatta tamma bidzalika kamalu yakin wa tahaqququl iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jallallahu ta'ala awwalal mawjudati wa mabda'a qawli kullihi wa abdalal makhlukati ajmain wa nabi akhir zaman pala nabi abadah wa bihi tatammamu kamalatu ulumi syariati wa takmalu haqaiqu ulumil haqiqat wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa sallam tasliman katsira. Ilahi anta maksudi wa ridha qamatu bi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abada. Ala hadinya wala kulinya tisawiyah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa kiram summa ila ahli silsilatul qadriyah asabandiyah ma'asuriyah wa jami'ali tunuki ususah ila hadratin sultani awliya wa suratul kubi alamin nasyid masyarakat wa yajuna wa dallahu siram wa sayyidina Muhammadin wa sayyidina Muhammadin sabasi wa sayyidina Muhammadin musyirwan wa radisya wa bin Muhammad wa sayyidina sayyidina Ahmad sayyid wa fatah alaihi wa sayyidina wa sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wa surihu wa sayyidina bismillah wa sayyidina wa makan bersama makan di jadi makan Allah makan di biasa makan di sebelum makan di Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wa syukru wa ni'matillah. Ulah dagat ayeuna kana wasiat nu pamungkas nyaeta wasiat nu terakhir wasiat ke-17 anu ditemaan pikeun sakabeh panyakit hate ku zikir anu kuat yang ngurus cangkang kadal daging amisna mengurus cangkang kadal dagingna amis rasana. Al-wasiatu sabiatu asawatahi wasiat nu ka-17 ajila pek leungitkeun ku anjeun jami amrodul qalbi kana sakabeh panyakit hati kulah diwalah ulah disetik-setik kabeh bidzikri ubada naon kalawan zikir qaulun anu kuat nu antung liasku kana supaya bersih adhirun eta dhahir akisru anu jadi cangkangna wayajibu jeung kana supaya ngeunah al-batin al-batin al-lubu al-jadi kesina madapun naon amis nasar. Ieu bahasa teh penuh dengan gaya filsafatnya ya, bahasa syair di judulna teh al-makna jeung ari manana inna zikra sanyatana zikir bimudawamati kalawan tuluy-tuluy wa istiqomatin jeung pancep atau istiqomah yakunu eta bukti naon si zikir sababan kana jadi sabab lido ki halawatil ibadah kana ngarasa amisna ibadah lamun kana zikir mah ibadah teh naon asa saru itu asa hamba rasana mata ugah kana ibadah teh beda jeung sok zikir nya nu zikir anu pertela kana ibadah teh naon suatu kebutuhan justru naon ku nanti ku manehna zikir bisa magirokeun kana sakabeh ibadah wa wujdani jeung kana manggihan jamal hayati kana kaendan hirup hakikati anu sanyatana. Jadi ieu kalam nandeskeun hubungan kausalitas non kausalitas ini sebab akibat ya. Sebab akibat spiritual atau keimanan hiji jalma
maksudna moal aya panto pikeun ngarasakeun nikmatna ibadah jeung endahna hirup iwa tinggal lewatan jalur zikir anu terus-terusan. Matakan anu sok zikir mah di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Sabar naon? Sabar hati anu tatmainu qulub gitu. Sabar hati nu jadi naon? Anu sanajan urang boga duit loba, sanajan urang misalkeun boga harta loba, tapi hati gelisah mah aya geunah. Jadi moal aya panto pikeun ngaraksakeun nikmatna ibadah jeung endahna hirup iwa tinggal lewatan jalur zikir anu dawama. Maka rugi pisan jamaah anu teu zikir. Zikir di dieu lain saukur jadi amalan sampingan nalika aya waktu luang lain. Tapi geus bener-bener jadi napas kehidupan atau geus jadi naon? Geus jadi kompas dengan kehidupan oke jadi naon? Jadi keretek jantung dirina. Jadi bimudawati wa istiqomati daun bil istiqomah itu dua syarat utama ya. Mudawamah hatina segi kuantitas, waktu tutuluyan untuk pegat. Sedangkan istiqomah tina segi kualitas. Urang ge pan hayang mate urang ge pan hayang hiji barang pasti nu alus bentukna, nu alus rasana misalkeun nu hade eusina. Damu misalkan orang kia ari luarna halus ai jerona buruk maka kudu naon supaya zikir bisa jadi kok nanti bisa jadi napas kehidupan sehingga urang tadi di sini senang di sana senang di mana-mana hatiku senang maka naon bimudawati wa istiqomatin eta ge syaratna zikir ge kudu geus ditakin harus melalui pintu takin harus nanti kudu dipelakan ku guru mursyid. Namun tadi belakang mari pun jika nasabaya jeung jalma naon jalma anu teu iman nyaho kana kalimah la ilaha illallah dibacakeun ka manehna moal asana. Gitu. Sedengkeun tadi teh ari teh ulangi deui ari mudawamah eta tina segi kuantitas loba atau atau jumlah jeung waktu tutuluyan teu pegat hatina waktu urang keur megatkeun zikir. Ya. Sedangkan ari istiqomah tina segi kualitas atau pamandegan panceg ajeg sanajan aya gogoda tetep we zikir anu bisa ngarobah rasa batin teh lain zikir anu loba tapi ngan sakali tapi naon tapi zikir anu ajeg sanajan saeutik tadi teh matakan daripada urang bisa kaliguskeun zikir tapi ngan saukur sapoeun sabulan teu maaya rasana. Urang kira mutina barang mam lamun disakaliguskeun hayang misalkeun urang teh hayang kadaharan contoh misalkeun urang teh hobi kana duren rasa duren lamun disakaliguskeun ngadahar 10 hulu mah wah ongkek urang tapi lamun urang misalkeun sapoe ngadahar dua butir itu dua siki gitu kan isukan ngadahar deui maka bakal sangeunana. Itu saluannya. Misalkan contoh, misalkan dia dina bobogohan, urang teh nguapoe bobogohan nya nguapoe maka bakal ngarasa bosen. Kecuali urang misalkan direntangkeun, misalkan contoh misalkan kieu. Bobogohan datang terus papanggih terus jalan-jalan. Kalilan bukan jadi suatu yang indah tapi jadi suatu keboringan. Mane boring teh bosen tina barang dahar gitu. Ya. Jadi lido fil halawati wa ibadah ngarasa misna ibadah secara umum mindeng karasa berat alatan hati urang masih kotor teu narima dititah ku Allah teh imah ibadah mampang teh kan zikir ya tapi hese dilakukeunana nalika zikir geus mapan dina batin hijama maka sifat kapaksa dina ibadah bakal leungit robah jadi halawah non halawah teh nikmat. Bae urang kanu ngeunah kan hayang wae gitu kan. Salat maca Al-Qur'an jeung rupa-rupa ibadah nu lainna. Geus lain saukur ngagugurkeun kewajiban, geus diukur sakal wajib, urang bagi wajib kebutuhan urang. Salat jadi kebutuhan, maca Al-Qur'an jadi kebutuhan gitu. Oke naon? Salat teh bukan menjadi suatu yang beban, tapi suatu menjadi tempat istirahat. Tapi jadi tempat reureuh jeung kasenangna hate dipurudot dina masalah kehidupan salat da salat teh aya zikiran nu hatina kunaon ketika urang zikir ketika urang misalkeun dungsing zikir
ketika misalkan orang nanti ripuku pangabutuh kehidupan zikir sabab lain di pikiran ya. Ingatkan ulah sekali-kali dimiluan karena urusan anu geus ditangani ku Gusti Allah gitu. Urusan urang mah ikhtiar jeung ibadahnya intina ibadah teh ikhtiar ibadah antara ketika nu ngabulkeun misalkan urang teu meunang duit kan ahli zikir mah kitu ketika urang teu meunang duit asa aya beas we jangna ketika misalkan beas asa aya sangu sangu asa we dibere naon dibere cageun kalau teh sangu misalkan asa dibere wareg misalkan aya wareg asal dibere kakuatan kan cenah eta urang barang dahar jangan teh urang barang dahar teh tujuan utamana supaya urang boga kakuatan ngalaksanakeun aktivitas. Ayeuna lain tibalik urang ngalobakeun barang dahar supaya urang ngalajur hawa nafsu supaya meunang ngeunah nikmat hungkul dina eta. Lombakan orang lobating barang dahar jadi tunduk. Atakan nu tadi teh antara kuantitas jeung kualitas kudu terukur gitu. Nah, jadi lamun urang geus bisa zikir geus nanti lamun urang geus ngadawamkeun geus mudawam mah nya. Karena geus ka istiqomahkeun kana zikir maka segala ibadah bentuk amaliyah eta bukan menjadi suatu beban atau kewajiban atau ketaklifan tapi naon suatu kebutuhan bagi diri urang kok seperti urang nginum jeung dahar ya wa wujdani himalil hayatil haqiqah nya deui jeung manggihan kaedan hirup anu sanyatana ieu amal bisa kapanggih nya ku ahli zikir kecuali ku ahli zikir kaendahan hirup nusanyatana al-hayatu al-haqiqiyah lain dumasar karena lobana harta atau lobana pangkat atau lobana dunia tapi sabab kabeh eta miboga sifat rusak geus ku ahli zikir mah ngeunah sadahar itu sakedeungeun ngeunahna ge itu sakedeungeun nu pangliwatna teh panggeunah namanya eta kunaon ku zikir dahar oge dibarengan ku zikir manikmatan luar biasa sabab urang ketika urang bisa ngarasakeun ngeunahna hiji perkara lamun urang bisa menerima sanajan eta dahar misalkan urang jeung lauk asin tapi hati urang teh narima senang maka bakal karasa nikmatna sanajan dahar jeung rendang atau misalkan jeung daging jeung naon tapi lamun urang hati urang gelisah hati urang teu tenang moal aya karasana gitu mah asa hambar we kadang-kadang pan ketegeuna hati mah nginum ge wegah tong beureun nginum leuleumpangan ge wegah tong beureun leuleumpangan hayang ngomong ge wegah cicing ngebetem gitu kan sabab naon hati teh Tetapi kaedan hidup nusanyatana al-hayah al-haqiqiyah lain dumasar kana lobana harta luhurna pangkat atau sugihna dunia tapi sabab kabeh miboga sifat fana da teh mah kabeh ge rusak. Jadi akhir hidup anu endah mah nyaeta nalika batin nalika hate ngarasa tumanina hate tenang pikiran mah sarege berkualitas. Urang ketika tegeuna hate aya nanti aya perasaan hate nu wah rungsing kitu dina hate teh lobatin penyakit hate da sarete teu tibra tuh guling gasa ka ditu kadang-kadang mun sakeun dibisakeun sarege lila teu berkualitas gitu. Wah adi nu berkualitas pas sare setengah jam jadi ubar. Kuah teh ieuna. Ku sabab naon? Ngarasa deukeut jeung ngarasa disarangan ku Gusti Allah dina sagala kaayaan. Ieu disebut dengan surga dunia atau jannatun naim sameme urang kana surga akhirat. Oge ieu kalam mere cecekelan yen ibadah moal bisa dinikmati lamun hate can akrab jeung anu diibadahanana. Kusabab urang mah wegah ibadah, kusabab urang mah hoream ibadah, teu serius kana ibadah, teu nyaho kasaha tujuan ibadah teh gitu. Pasti nyaho kana ibadah teh. Beda jeung ahli zikir. Ahli zikir mah nya salat urang teh nyembah ka Gusti Allah. Sagala rupana ilahi anta maksudi maka naon bakal genah karasa ibadah teh sabab puguh bener tujuan urang. Jadi cara pangdeukeutna pikeun akrab nyata ku jalan zikrullah.
Nalika urang zikir geus istiqomah, geus jadi pagaw, geus jadi apal urang, maka batin bakal bersih tina hijab dunia, sehingga segala rupa katangtuan Allah dina kahidupan bakal katingali endah tu nikmat di gulungna. Jadi intinya bener-bener Al-Quran ngajelaskeun Allah masih terang yang segala rupa kenikmatan didasari lamun urang hatena tenang, hatena genah. Coba kalian ini lamun kalian aya parasea atau jangan bisa keparasan jeung kabogo atau teu geunah hate ku batu kieu. Da kalian dah harga asa kumaha. Wegah harga barang jajak bunga teh namblegeun na kasur. Karena teh cicing gitu kan, karena teh ieu beda jeung nu kaasa nikmat kan. Jadi sahrul wasiati ieu teh ieu sarah wasiat ilang peka nyahokeun ku anjeun anna amradul qulubi sanyatana penyakit-penyakit hate kal asadi seperti hasud wa kibri jeung takabur wa riya jeung riya wa hibdi jeung dendam aslu kullu fasadin eta teh jadi asalna sakabeh karuksakan bakal mengisarakan urang walaya dulu jeung waleungit dauha naon penyakit si amradul qulub teh ila bidawa zikri kajaba ku barang zikir fadzikru qawiyu maka ari zikir anu kuat laisa eta lain aya naon zikir harakati lisan ku obahna bibir pakot hungkul wal khuduril qawi tapi kudu bari jeung hadir hate ma'al madkuri satajat anu naon anu dilingling nya tajat anu zikiran urang hatta yahtariku nepi kana nepi ka beulem wasahul batinu naon kokotot batin itu binuril asma'i ku cahaya asma-asmana Allah wasabbaha jeung geus nyarakeun saha mu'allif alqa bukan hate bi kasrati walubi kana cangkang jeung eusi isyaratun eta kalau jadi isyarat daqiqatun anu lembut anu samar Paina kisratu maka sanyatana cangkang ida bakiat di mana-mana bukti eta si cangkang goidotan eta nu kandel manatan maka nyegah eta si cangkang duhurul halawati kana pertelana amis rasa wa kadzalika qalbu jeung nyakitu deui ari hate ida golabat di mana-mana ngalehkeun alaihi kana eta sinon kana eta hate asifatu madmumatina sifat-sifat anu dicela la tadharu maka moal pertela ladzatu imani naon kanikmatan iman. Faida dawamu maka di mana-mana tepan al-abdu hamba ala zikri kana zikir sapa maka basih qalbuhu naon hatena hamba walana jeung lemes atau jeung lemes hate tauhu naon tabiatna si hamba wa tuharab jeung bakal pertela halawatu taati naon amisna eta ibadah. Jadi ieu maksud musannif nya netepkeun yen sagala rupa karuksakan amal dohir sarta bang-baluna kahidupan manusia teh akan asalna tina penyakit hate sakabehna sanajan urang boga duit jutaan tapi hatena misalkan urang boga duit cara kamari misalkan aya korupsi nate naon doba eta kan mas tadi batangan kan ini tapi manehna teh bisa menikmati sababon hatena gering gitu. Beda jeung jalma anu teu boga berusakeun dahar ngasangu bodas nu diakeul bari jeung beulem lamuru tapi enak we dirasakeun teh sabab hatena geunah teu kasulitan. Jadi maksudna ieu musannif netepkeun yen sagala rupa karuksakan urang dina dina teh sarta bang-baluna kehidupan manusia stresna diri urang eta mu asalna tina penyakit batin nyeri suku nyeri nanaon urang geuning itu geuning aya batin urang anu ruksak mata katu mah sering rajin Pak aku sakit ini kenapa ya gitu sering ya geus naon ieu pasti ieu lagu buru kana urang kan lo banyak tong hujanan siap bisi naon bisi geuring loban hujanan tara geuring contoh nu anu ieu contoh nu real nu gelok tahu kan kalian nu gelok lihat di depan kalian yang gemuk itu udah tahu ya yang gelok itu ya atau ada pakai kacamata kacamata ya eta nu gelok sok kalian manehna lamun panas kapan lamun hujan kahu iraha manehna asup angin sugan pusing aduh pusing asup angin mentara atau manehna misalkan lapar kalau urang makan ngadahar anu murah di deukeut sisi jalan ge di urang pasti nyeri beuteuh manehna mah teu sehat we sabab naon tadi teh hate sabab geus kabogaan taklif
lain orang jadi hanu gelo lain kade kan urang naon imang amsakeun nya mati yang pertela geninganan pertela kembang bolet bahwa sesuatu apapun dosa pada dohir itu didasarkan dari hati urang reueut sirah mungkin bukan hanya masuk angin tapi manehna ku sabab masuk angin manehna mikirkeun sesuatu cicing di luar ngalamun atau tenon make baju teu karasa teh mikirna mah da keur mikir teh ruksak hate loba ngalamun deur kitu asup angin kosong teh pikiran cuma misi kasurupan heuh teh kasurupan nah jadi geuringna tah eta matakan naon anu ahli zikir mah biasana sok rada teh geuring-geuring teh lewat tuh atap diabahkan di cina rasakan anti kopi da moal beukeun virus ge sabab naon urang mah geuring teh sok didijieun ku diri sorangan mikirkeun sesuatu hal anu teu bisa dipecahkeun teh di pikiran terus-terusan kumaha aya boga duit muter sirah teh yang kudu kumaha zikiran lamun urang geus deket inget ka Allah maka solusi akan naon eta teh anu kardep urang bakal terurai ieu kunci kehidupan bagaimana misalkan ketika datang permasalahan keuangan, permasalahan asmara, permasalahan sosial, permasalahan eta teh bakal ngarusak urang lamun urang di pikiranna moal bisa sabab Allah geus nganaksis ka urang. Geus nganakdirkeun cek Allah teh poe ayeuna siap iba kudu boga duit kan 10.000 rezekina. An urang nafsu urang hayang boga duit 10 juta di pikiran di jangan ka mana-mana ge moal kapanggih. Sabab Allah geus nganaksis ka urang. Nu alusna zikiran maka ketika zikir la ilaha illallah la biwitna ingat ka guru Rabito mata naon guru teh pernah ngomong kieu sesuatu apapun yang diberikan Allah kepada kita itu adalah yang terbaik untuk kita ieu teh 1000 ge walaupun 1000 tapi jadi berkah ka urang sabab urang naon menerima bisa karasa ngeunahna eta duit 1000 teh mau kieu urang boga di 1000 hayang balanja 10.000 moal 1000 we meuli basreng hiji geus dahar nikmat teh layang teh urang teh henteu hayang loba jadi ieu negaskeun yen panyakit kasebut teh kasebut moal bisa cager uuna teh ngan saukur ubar lahiriah moal matakan kadang loba jelema teh geuring tapi gancang cageurna naon ikhlas menerima ketika datang gering ka urang kana jadang ya Allah ya Rabbi mudah-mudahan itu jadi kiparat kana dosa abdi diikhlaskeun gering teh di jalan teu Rasulullah waktu duhur teh jadi alasan kunaon teh salat sakit kunaon teh ieu sakit henteu tidak menghalangi aktivitas dirinya tapi terbatas karena orang tergering salat di jalan makanya gancang cageuna sabab tadi teh menerima anu paling jadi sering penyakit ka urang teh tidak menerima kabogoh-bogohan deui menerima enggak saya tenang ka mana-mana teh di maneh boga deui inget nangan deui non hesena kitu beres cager henteu naon ieu mau jadi rungsing jadi ka mana-mana kolot dicerekan itu ai masalah jeung kabogoh kolot anu jadi sasaran lobana ketika kau jadi sasaran bobat ka babaturan teu nanya kunaon sia teh nanya teuing keur men teu keur men beuneu ternyata geus parasa jeung kabogoh jadi anu teh ambekan ka mana-mana. Tapi nu matak ngajembakeun jadi hese dahar nya. Ketika hese dahar gancang asup angin, ketika asup angin sakabeh penyakit karasa. Sampai dia tidak menerima. Nah eta nu masalah karena orang itu tidak menerima gitu. Nah itu. Jadi hati kan semuanya bersumber dari hati. Coba aku pimpahnya. Anu head dia. Kan biasanya cenah lamun awe keur head sok bet muntah itu kan hanya sugesti awalnya tapi nu biasa mah model misalkan indung-indung mana biasa we keur head gitu ai keur head ketika hate geus teu puguh ketika hate geus ruksak maka sakabehna ge bakal jadi kajalanan datang penyakit migrain datang penyakit ieu sabanon tadi teh hate teu bisa menerima tujuan naon ieu musonif ngahudangkeun kasadaran nya sangkan hiji hamba atau si salih mariksa bersinar batin jeung leuwih penting bahkan fardu ain tibatan urang ngalus-ngalus bungkus dohir da beda sanajan manehna di make up sanajan manehna make skincare sanajan manehna duit loba tapi hatena rusak katinggal teh sumpek wajahna teh beda jeung jamaah nu menerima kana ilmu Allah cukup ku wudu nya bari jeung jalan selalu menembas senyum sanajan teu boga duit tapi hatena teh tenang
ketemu gadi itu kan bubur hayang ngadi tembur hayang skincare kan orang ge tong hayang make make up nanon ketegeuna hate wah peger pabelit urang hayang teh kan nginum embung ngomong embung nu deui makan embung terus jadi ieu teh bau tadi gitu kan sabut teh barang makan teh ya itu loba na we mah gitu sep ya gitu asa pernah kan seringnya gitu nu boga bogok di zaman dulu deh gitu kan kuno gitu pas aing dihareupeun manehna ngomong hawe sos bau kar kabeh teteh keruksak teh keun ngalamunkeun ieu eta jeung awe nu selalu ceria gitu kan tadi teh sebab zikir ingat ka Allah ieu teh coba ti Allah untuk mengujiku gitu kan dulu si Yasin bobogaan ieu dipakai nya kembali urusan jeung Allah lain deuna kita walaupun amuk tapi orang bisa ahli zikir teh la ilaha illallah tidak ada segala ketentuan angin datangnya dari Allah ya dari makeun nya jadi ieu teh sangkan urang mindahkeun tingkatan zikir tina tingkatan zikir goplah tingkatan zikir goplah teh bibir hungkul ya jadi naon jadi karena tingkatan zikir anu hudur hate milu meuleum sup nanti hate teh milu neuleuman supaya kokoton batin bisa kaduru ku cahaya asma Allah gitu ya jadi teh anu kahiji tujuan ieu musonif kahiji ngahudangkeun kasadaran zikir tuh ya nu kadua ngageser urang supaya bisa ngageser metode zikir anu tadina zikir anu goplah ya kemudian anu tara zikir gitu karena tingkatan zikir anu hudur anu khos supaya kokoton batin bisa kaduru ku cahaya asma Allah nu katilu niatan naon ngahontar rasa zaukiyah ya kan geunah lamun salat geus karasa nikmata kurang hayang we salat teh ya Allah beres salat kewajiban keneh teu salat sunah nu bisa dilakukeun ku urang aya salat ieu mata kunaon para sahabat jeung para tabiin oge para aulia guru-guru urang sering salat teh sabab naon bukan ngayang aya tapi naon tapi dia itu merasa nikmat eta salat gitu kan urang mah kunaon embung salat embung ieu sababna teu karasa ngeunahna asa pahit salat teh non asa pahit teh jadi suatu beban ka diri urang jadi suatu beban jadi asa syarat akhirna nyata naon ngalemeskeun tabeat anu gari hal sangkan manusia bisa mendakan deui kanikmatan iman jeung amisna ibadah eta lu kan mau ibadah teh karasa nikmat tak kurang muah ogah gitu tapi ketika ngaji nya geus jadi kanikmatan sabab tadi teh tujuan teh ilahi anta maksudi lain naon urang mah ngaji teh hayang meunang ridona Allah yang penting mah urang ikhtiar we kitu meuli kitabna ngalogat ngadengkeun dengan hikmat rek ana teh diakati jeung teu mah eta ku Allah dingatikeun jeung teu nama dipinterkeun teh mah ku Allah kalau yang penting urang ikhtiar we maka kita ngaji teh bakal ngerasa ngeunah gitu. Jadi urang bakalan zaukiyah urang teh selalu dengan perasaan apapun juga kira-kira ieu salat tahajud teh nikmat pisan salat deui isuk penting ke tapi urang teh dina salat teh karasa nikmat salat deui maca Quran teh jadi nikmat sabab ketika urang maca Quran seuseuh teh urang berarti keur maca naon kalamullah berarti urang salawat keur ngobrol jeung Gusti Allah teh berarti nyaho tujuanna teh saha gitu lah ya dina tingkatan haqqi panyakit hate kaya ning takabur hasud ria jeung sajabana eta ngarupakeun hijab kandel atau dinding anu ngahalangan urang kana pancaran nur dari Allah rezeki urang teh kapenet we gitu rahmati Allah teh kapenet mentok di sabana urang di dieu loba surah akbar loba hijab di dieu teh maka hakikat zikir anu kuat nyata proses tahliyah non tahliyah teh mah turu neunggar maruntuhkeun eta hijab jeung tahliyah engke dihias deui ketika urang setasi hijab eta diteunggelan diguna teh diruntuhkeun ketika diruntuhkeun urang diisi ku perkara-perkara anu alus nalika asma Allah diucapkeun ku hate anu sumerah diri anu naon hakikatna cahaya asmana atau nurul asma keur meta laksana seuneu anu ngadurung sifat kamanusiaan anu madmum atau sifat basyariah kamanusiaan
hakikatna lain zikir urang anu hebat anu bisa mersihan hati, tapi naon asupna warid nya, asupna hidayah jeung rahmat atau asupna inayah jeung anugerah Allah anu ngalueskeun eta tabiat. Maka hikmahna naon? Sanajan iman aya dina hate, manehna moal bisa dirasakeun amisna salila sifat-sifat tercela masih naon ngarajalan dina batin. Sifat madhumah miboga sifat ngabeukeun hate. Nuar hikmahna di konsistensi ngalahirkeun transformasi di bahasa pesawatnya. Hikmah tina kecap faiza dawama nalika urang dawam atau istiqomah zikir nyata yen perubahan karakter tina golis atau garihalnya jadi lemes atau lain jadi hebat. Ketika orang geus lemes rezeki datang ka urang teh babari batu teh somea ka urang terus atuh ketika moal masalah jeung batu teh geus beres tong diperpanjang geus jangan naon mikirkeun kitu. Maka eta teh naon dina proses zikir eta nanti tadi teh eta ge perlu proses anu tuturuyan ibadah anu saeutik tapi dawam lebih hebat lebih seukeut pikeun ngalamuskeun tabiat batal amalan loba tapi belang bentong ya. Jadi ieu nanti ieu musannif ngagunakeun amsal anu kacida lembutna atur jero nya ibarat buah cangkang jeung eusi ieu teh. Hate manusia diibaratkeun laksana buah anu boga cangkang jeung eusina. Ta sifat mazmumah panyakit hate diibaratkeun laksana cangkang anu kandol tur teuas. Lamun eta cangkang diantepkeun kandol jeung henteu dipesek, maka urang moal fungsi bisa ngarasakeun amisna eta eusina buah gitu. Kumaha zikir hudur, zikir hudur naon? Diibaratkeun laksana peso atawa pakakas pikeun ngabeset atau satan nyisir eta cangkang sangkanon sangkang eusi anu bersih jeung amis. Urang teh kan membuahan kan kitu nya. Amisna iman jeung ibadah eta bisa katembong sarta dirasakeun ku letah rasa batin. Tah sakitu kasih tanda pika. Nyangke orang terangkeun tina waman dalail ke dalil-dalil lah urang terangkeun. Enak karena kita persiapan mingguan ya. Kita akhiri dulu sampai di sini. Mudah-mudahan aya manfaatna, mudah-mudahan urang kasupkeun ati ku Allah dikesakeun jadi jamaah anu bisa mudawamah kana zikir anu selalu mengingat kepada dirinya. Kalian pituduh jeung bimbingan guru mursyid wallahu bisawab sadaqallahu alazim. Allahumma sholli ala nabi